poe kemudian Jakarta banjir. Selanjutnya sadane ngamuk. Sadane ngamuk terus Jepara, terus Jogja, terus ya terakhir ayeuna gempa. Masya Allah, ieu can selesai. Mantak hati-hati, artinya hati-hati lobalah babalik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta mah sakadar ngadenge pas rakaat katilu zuhur di Mangga 2 tingkat paling atas. Kok dibere kos gitu kaget ku lagi. Pari ge lambung lah basi ngadenge deui lah. La ilaha illallah. Inget kabae ulangna keur serebat teu bogana naon, bakal suka bae kana saaya-aya hirup. Lah ja bakal paeh ieu. Aja teu bogana naon, suka. Nu dipake kamelang. Tenang perasaan. Eta lamun inget kapae dina waktu fakir. Nu paling bloon mah pakir ongko inget kapae sungut doang. Jadi nalang sajasa ukar pikirna hayang ningkatkeun perekonomian kakarak boga sekupi can lunas. Hayang naik boga apansa inget kapaeh tapi sungut doang ieu mah ablaul bloon pang bloon-bloonna teu sadarnyana ai keur sadar mah duh ya aing boga motor ge can anggeus kreditan namun ku ari paeh kumaha di jero kuburan mesti geura pangbereskeun atuh abdi kreditan bleg bae Gusti nurunkeun duit ti langit ka abdi abdi ulah aya beban borolo bae nimpah abdi pae sakaligus duit baboga ngan ditinggalkeun wa zikru lan utawi eling ing maut fil gina ing dalam waktu sugih kitu yahdimuhu iku ngarubuhkeun ya zikru inggina inget kapae urangna keur serbaya bakal ngalunakeun sawasa ablag-ablag perusahaan itu haju itu imah termasuk kendaraan angkot sakitu lobana deuh aing mun ayeuna paeh meureun eta teh ceuk kiai ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun nu halalna bakal hisab nu haramna bakal jadi siksa. Waduh isi kumaha mun ku ari paeh aing tuh inget ka paeh mah kos kitu. Ditawaran keringet kapaeh aya jahe misalnya olong sanawaran kos gitu keringet kapaeh aing kesugan isuk mah poho teu beres ieu keringet ieu mah ulah nyangan heula modal tah lain inget kapaeh tumantek pang bloon-bloon mah kiai anu hiji awewe maot boga anakna 3 kan ngora keneh tah salakina maot boga anak 3 aju kiai gadinya ngalayat aju ngicepan tolol tak kiai keur ngahareupan mait keneh nyada senyum ka pamajikanana aju pamajikanna ge emang aya meureun aya hate biasa males tring-tring aduh tak kiai tolol tak kiai biasana kiai ngora kos gitu lilimpahan ti kiai kolot nu bener oh iya poho horeng adi abah kula
bihaji diong tah nyaritakeun maot inget tah maot tadi jam 7 kuari tadi jam 7 maot bihaji diong ya sekitar umurna bangsa 70 leuwih atau 80 lah kuari can diurusan meureunan nya ieu tah maot ti ayeuna adi abah bibi jadi kulam nu imahna dihareupeun imah di tutu deukeut masjid eta tadi maot jam 7 masyaallah urang doakeun mudah-mudahan kitu sakabeh dosana dihampura dibere rahmat Allah ku Gusti Allah sehingga engke di kuburanana jadi lega jeung caah amin ya rabbal alamin. Dua utawi kakaping done anahiu iku nyegah antamanil mauti saking ngarep-ngarep maut bisa babi balain au mihnatin kalawan sebab cocoba au mihnatin atawa mihnah nalang sakas dicocoba ke kasusah alah Gusti abdi hirup kuari umur geus 40 tahun anak geus aya 5 usaha di modalan abdi mah ieu lain ngagedean endahan numpuk utang mana imah can kajieun can kabeuli kendaraan nu aya ge ditangkap polisi aju usaha kuari geus beak modal pemajikan ngingsrek bae kitu gede anak lah Gusti abdi mah teu kuat di kieu-kieu mah ku Gusti abdi mah maning paehan bae Gusti teh teu bagus kos kitu teh jadi siksa atau kebanjiran lah Gusti imah karendem tinggal kentengna empul aduh berarti imah jeung saeusina segala rupa geus bae mah lenyap tinggal abdi bae jeung pamajikan mana kurang sehat Gusti dicoba bae tapi disbat di diri abdi mah kieu-kieu ting lah Gusti daripada abdi engke bakal neuleuh imah tinggal rangkai doang maningan paehan we abdi mah Gusti cabut nyawa abdi teu bagus kuduna seuri nyana begitu tak wah kebanjiran kunaon saya dicaku majikan berarti urang bakal boga iwayar yo kos boga duit nih sadunya Allah mah maha kawasa ye ulah leutik hate meureun aya hikmahna ieu pasti imah urang bakal anyar can pugu atuh heuh mun teu anyar rangkai seri kududat Masya Allah tambah gempa wah di Jawa Kebumen gempa Rangkas ya bangges sing hade Cikupa aduh Masya Allah badak artina eta kula eta ka Jakarta pertama jeung Haji Mamin Haji Zainal Rusdi dek beli kacamata kok ke Jakarta ya sambil ya atau emang teu meunang gitu ke Jakarta biasa kemana aja ke Mangga 2 parah amat ke ye tulah tanggung ping-pingna kan rada nyingsat di ditu mah melilah itu diukur mata teh seperti kadele ya ayeuna ieu tapi ayeuna nu geulis mah cekas tetep nu geulis mah cekas diukur nah teh bisa langsung jadi seminggu kemudian atau 5 hari ya kaditu deui tah dicokot pas kaditu luka 2 kalimah yang Haji Mamin yang Haji Agus itu yang Haji Pendi
Ya Jependi mah ngaranna ge boronjong. Ilu bae nya nama. Boronjong atuh modal ti lokal luar. Dahar gembul. Jependi eta aduh. Tah gulantaran datang ka waktu zuhur harita naik ka paling luhur. Pernah terjadi jeung Haji Pendi mah naik lift kula ti heula. Nyana ka Panderian lantaran pinuh teuing. Begitu asup ka jero teu daek muka. Lift teh teu daek muka. Teu daek muka hese kan teu daek muka mah. Datang ka luhur deui ka handap wah sana peh di jero aing cek deui. Eta mah jadi lain dongeng urang kampung mah emang kos kitu. Atuh pencet mah teh kitu tah. Nyana mah henteu samuka-mukana bae. Atuh ka luhur deui ka handap deui barang keluar teh pias. Kunaon pias amat? Ada yang bisa muka cenah. Ya Allah. Gaya bae make jas. Tanya lip-lip aja. Ieu beneran mah lain lalagan. Lain sama asli. Ini sekolah didongengkeun teh kabeneran kajadian eta mah. Pias kos getihan teh. Alhamdulillah. Atuh nya ge sarua kumaha tas balik di Mekah ngap. Penangkep salamet, cakene salamet. Jai kan balik di Mekah nangkep kieu mah. Salamet cenah ieu. Jadi lip bisa muka. Emang tadi naik turun. Aja bantu bisa bawa orang di luar anu muka truk jadi jangan kabuka kuno di luar. Beres. Hayage di Irak. Di Irak mah lantaran memang teu stabil listrik da di Irak. Nyana keneh deui. Kabeneran nyana deui bae. Pas isuk-isuk sore teu naik liftnya nah. Naik biasa we tangga. Mama Haji capek amat naik tangga. Teu lah tangga bae gitu. Oke, naik deui tangga deui asal katuh. Haji atuh aya lipet teh dateng lipet teu naik tangga bae. Pas dahar ditanya, "Haji ulah geus kolot. Naik lift bae abengeunana teu tersita tenaga." Pae cakena di jero keur ieu. Ngap-ngapan di jero. Listrik pas nyana ka jero. Jadi parem listriknya bener emang parem di luar ge. Jadi nyana keur di jero. Atuh ngata mah emang kumaha amal naon ge beureun. Ti harita teh naik lift deui. Kajadian deui di Jakarta. Masya Allah. Jadi ulah disangka jelema gaya make jas nyaho tentang Jakarta can puguh. Sakitu ge sendal tadi locot ku nya. Nah, itu menang yang ngarep-ngarep maut, teu menang. 5 fi kena barang kang tetep ping dalam tamanil maut. Minal jaza'i saking rasula wa adami sabri alal maqduri lan oranan sabar ingat sekang den kodaran kang den kawasan. Jadi kula ka Jakarta salat sarakaat 2 rakaat katilu rakaat ngadege suara mesin gede tapi di luhur mangkana keur salat ya teh husul lah kandenge salat kos kitu beres eueuh teh sore eta aya nu takbir ribuan jelema Allah kaget beres salat langsung diuk ngomong kula di tempat dariuk belah ditu ieu boga papanggihan rakaat katilu ieu aya suara seperti tadi coba telepon ka Habib Lutfi takbiranana naon telepon lah ku Pak Haji Agus ka Habib Lutfi di Jakarta ini menemukan gitu apa jawaban Habib Lutfi nggak usah tanya ke sini udah kiai juga udah tahu ya tungtungna mah kula ge haju sok nyaho bae tuh ya geus lah pokona mah nyana ngabalikeun kitu pan tapi cek kula 2 ieu takbiranana takbir mun teu aya kiai gede sepangkat wali datang ti luar negeri ke Indonesia mungkin musibah gede 2 takbiranan musibah gede encan ayana naon tah di Jakarta teh beres kaca gegeran lah
balik ulah ka mana-mana deui bisi kajadian datang pas datang ka imah aya rekaman lauk di Jambi sisi laut lauk teh wah tonan termasuk di Manado Haji Agus mah kaditu ka Cikarang Bali pas isukna kadi wah kiai dedengian kiai di Jakarta teh cenah asana musibah pan geus nyahoan kieu ye kos saja lelembutan kieu atuh nya sok main lelembutan kos gitu ngan sok ngaprak lelembutanna tidak terkendali pasti cerai mah musibah ya emang kunaon ieu teh rekaman lauk cenah oh bener kula ge di hate mah asana bunte banjir tsunami deui gempa ya kos kieu mah asana banjir yang tadi kedalkeun belah teu meunang hongkok jancan kejadian seminggu kemudian jadilah Manado oh Manado dong iki anu maot ratusan buah ribuan can karuhan sih sebab jelema nu laleungit teh loba ieu teh laleungit nu leungit mah leungit bapa leungit anak dan lain sebagainya wallahu alam ke berita asli tapi ngadenge ieu ribuan mah kan di mana-mana sok rempan Jakarta bae banjir 2 poe kemudian Jakarta banjir selanjutnya sadane ngamuk terus Jepara terus Jogja terus ya terakhir ayeuna gempa Masya Allah ieu can selesai mantak hati-hati artinya hati-hati lobalah babalik ka Allah subhanahu wa ta'ala eta mah sakadar ngadenge pas rakaat katilu zuhur di Mangga 2 tingkat paling atas kok dibere kos gitu kaget lagi pari ge lambung lah basi ngadenge deui lah ajak ade kecuali jeung nu ngora masalah Habib dah urusanana aduh tuh nya nama amin qabul teu ngaragap dada tanaga aya teu eueuh ya Allah ya Karim Makan tabalul jahiliyatu idza mata tepat tiga dele bacana di jero asal remeng-remeng kieu tiga dele kudu ngarendeng meureun jeung nu geulis maka dele kasinaran maka natu tai barang kang aya kisaikum gawe huing mazhab kaum jahiliyah iza mata tatkala mati minggu tetaping dalam jahiliyah apa syarif kang mulia kutila atau den padaini asyarif ta susul kubri iku taj susul kubri ngabangun kubur ngapuan ngabangun ngabatu julus al qabilan lungguh ing atase kubur al bina al qabilan ngabangun ing atase kubur tiba janaiz lan nganuting pirang-pirang janazah linisai kadue pirang-pirang wadon adat jahiliyah di mana tokoh maut nu mulia maut nu dianggap berpengaruh maut atau terbunuh kuburanana dibagus-bagus dari luhureun kuburan dibangun sedemikian rupa janazahna dialanteur ku awewe ieu adalah di zaman jahiliyah tukang yang Nabi mah diulah tetekos karar itu awewe geus cicing di imah teu kudu ka kuburan ngadon menyeng mah di kuburan teh
ngadon lewe di kuburan da moal hirup deui atuh. Cinta mah cinta bayar sebenarnya saya di imah awewe mah geus teu kudu ka kuburan. Kuari teu bisa urang lamun kikituanan pajar Muhammadiyah pan. Oke dulur, awewe mah teu beunang ka kuburan. Ini kan terakhir Kiai. Masa nggak boleh kami mengantarkan terakhir jenazah terakhir? Ya, ikan aturan agama. Udah, Kiai jangan diundang lagi yang begini mah. Masa kita nggak boleh ke kuburan? Jahiliyah, jahiliyah. Geus jangan mah nggak doa mual, naon mual, sepir cewek atuh. Di luhur cerik dihandap cerik ke. Teu beres bani ya. Tah, ulah, haju dibangun kuburan. Ulah dari luhureun kuburan. Ulah, tetekos karar itu. Wari. Mentak lebaran, ke kuburan gede darariuk, ngagitar, dok makan-makan dan lain sebagainya. Wah, ulah teteki gituan. Kecuali ziarah ke kuburan dengan cara-cara nu geus dijelaskeun. Awewe ge ulah awewe kecuali kawali. Masalah. Make adab-adaban mantak kaji urang ka Cirebon lah. Satu sisi resep, satu sisi teresep. Kadang-kadang encek penjara ka Cirebon mah. Cina zarah, ja aya 2 pan di dinya teh tah. Hiji kuburan Cina, hiji atuh eta jadi ngahiji. Ulah geus nya.